ulah kerasa kieu hidup teh nya maralacet usaha nya bisnis sarua mago bingung kudu kumaha hirup teh duh. Gampang, Den. Tong jadi pikiran. Kan Allah ngatur hiji mah, jeung palurah mah. Urang budaya kan urang Sunda daripada ngalamun, urang tatarucingan we. Ah, deui kitu minta tarucingan wae. Oh, kabosan. Kada tarucingan kolot, lain tarucingan budak ieu mah. Nya sok atuh. Tarucingan kolot mah jelas kieu. Aden kan urang lembur. Buah naon nu sok disada? Ha, babari teh eta mah buah nangka anu tok. Nah, asa. Salah eta mah tekul geuleungeun eta mah tuh. Buah naonnya bingung euy. Keur mah bingung, tah mah bingung. Yang apa? Naon lah? Buah duren. Hah? Nah, buah duren. Buah duren ninggalkeun suku Aden. Nya. Aduh. Palura ge sarua. Karsa. Kesel aya batur atuh. Ngalawan si Abu masak. Den, juga Mang Utun tuh. Di mananya? Oh, nya. Kebeneran sih kalau sana ka dieu Den, golong Den. Sana ka dieu. Oh, ranya Mang Utun. Mang Utun. Di mana? Ka dieu heula, ka dieu heula. Nah. Sampai istirahat. Palura, Aden. Heeh. Aduh, Sok, eta dia. Di mana Mang Utun teh? awi, Palura. Kabeneran Mang Utun. Awi kolot. Awi kolot? Keun kabeneran, teu jauh laukna geuningan. Palura ge butuh sarua. Sabaraha mun dijual ku Mang Utun eta? Mirah, Palura. 10.000. Kumaha mun ku Palura dibeli 15.000? Kanggo naon kitu, Palura? Jangan angeuneun Mang Utun. Yang anguneun dikumahakeun. Kamari ge si Ambu masak anu ngora ngeunah, komo nu kolot. Basumanta, mulang ti mana? Tah ti KPC Den lah, biasa. Wah, hebat euy. Geus kamajuan ayeuna mah. Tapi bari juman aja menurut wae geuning. Teu jumeuh jam mudun kumaha Den. SPG-na teu sopan ka kolot teh. Cing ningali hayamna. Jadi we abah meuli nu kieu tahu jeung tempe. Teu sopanna kumaha? Basa abah ka kasir. Si SPG-na teh nanya, bade dada, bade paha.